Ya, dis aing mau abeuna wis sogok ku halasi Padang aing mah. Ya, sia mah anjing ongkos OM ka aing, OM deui anjing teu mayar ka aing anjing. Ka bikeun ka aing sia mah. Dis anjing sabisi perasaan sia mah anjing, kempren teh. Aing gak kuat isuk-isuk di kayeuna can arik-arik. Rik, mana geus narik sabaraha kali poe ayeuna? Hah? Mana geus narik sabaraha kali poe ayeuna? Kurang bagean deh can narik ya? Ya, dis. We ayeuna maneh geus narik sabar kali. Nih, urang teh nanya ka ente. Ente geus narik sabaraha kali ayeuna? Yo, aing ingin. Aing ge sarua dis boga anak. Makali ewang we sia teh. Anak itu dari sarua boga anak. Ente geus sabaraha kali narik poe ayeuna? Ayo, Bang. La 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 la. Ah, ojek ah. Yo, punten. Wah, mesan Ojek, bari ngojek abi mah ka Sinewangi. Ojek kan? Ayo, ojek ka. Dia mah sekarang mana ka kumaha ieu teh? Rada ieu. Ayo tuh ah. Rada budak kita teh. Ayo. Abi rusuh aya. Yuk. Aduh. Si Bibis ke mana? Hah? Si Bibis. Aing teu dicicing dia teh kemana-mana mah. Aing ke kawan itu buka duit ke si Bibis. Hah? Ngomong ke sing tarik sia teh, Kopet. Kakak wali itu buka duit, kasih Bibis, urang di si Bibis mah geus aya duit. Wah, anjing setelan kieu mah si Kopet. Pasti loba duit euy. Geus aja orang, Wan. Gas. Iya, patungan urang mah teu buka duit bae. Gas teh udah mah. Geus buru hirupan hiap lah. Lumayan, rantas si Kopet mah. Kopet mah loba duit geus kieu mah. Nuhunnya, aduh, nuhun. Yap. Mang, Kopet, duit nak. Anjing. Hapus dia wae anjing. Anjing header nak. Mayan cepet euy. Udah gua nyaho. Wah, semua goblok itu sama usia ka aing teh. Ya, dis. Aing cepet bayaranna tadi ngojek mau Siapa anjing bener euy. Kelakuan ka aing. Ya, dis aing ge boga anak pamajikan anjir. Ulah kitu sia teh. Terakhir ulah nempo setelan, tarik we naon wae genan. Ah, ente mah udah pulah pilih penumpangna. Ya, dis aing mau abeuna wis sogok ku halasi Padang aing mah. Ya, sia mah anjing ongkos OM ka aing, OM deui anjing teu mayar ka aing anjing. Ka bikeun ka aing sia mah. Dis anjing sabisi perasaan sia mah anjing, kempren teh. Aing gak kuat isuk-isuk di kayeuna can arik-arik. Yang bensin beak anjing. Wah, aing dirasa sia mah. Cek urangenan, rik-rik pula-pula pilih penumpang mah. Rezeki takkan kemana-mana, rik-rik. Ah, ente mah udah pula pilih wae penumpang teh. Sia ka kajebukan lakeun nasi Padang. Ya, nu pokona mah tadi. Teu mayar ka aing. Sok gantian kok kumaneh. Ieu anjing sih tuh. Well, Celi sia tau wulan ku nasi Padang ket. Ih, Dis. Mah, nah. Kenaon euy? Ya, sudah nongkrong nang mah. Lumayan naon? Tuh, Dis aing tulungan Dis euy. Motor aing mogok. Iwe mogok, kamari mogok. Iraha. Kamari Asli ieu mah aing mogok rantena pegat. Tuh aing tulungan Dis euy. Aya duit 100 200 mah aing jeung mana lah Dis. lah aing mesin bohong, kamari genan bohong aing lah. Moal Dis aya mah aing mah bener. Aka pepet aing mah tulungan 100 mah Dis euy. Enggak ya, Mang Nur, tapi benar. Ieu mah bayar ha. Asli aing mah keke burit di Ya, duitna. gantian. Nuhunnya Dis ya. Nuhun pisan Dis ya. Salah. Urang ekuling ngadekeun motor ayeuna. Alhamdulillah.
Alhamdulillah aya oge percaya ka aing njamkeun duit. Lebok tak ku aing ditipu di mainan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kek. Anjir si Didis goblok. Ah, si kunyuk, si bebal si Didis. Anjing palingan mere duit ka aing orang teh duit mainan. Goblok si Didis. Kunyuk ke awas anu ku aing pani dieurak si Didis. Anjing teh. Sendirian aja jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan. Bro. Sia naon? Bisa yuk, Neng. Ngaganggu. Bos. Ayam di welcome ku aing sia. Naon naon ieu? Naon sia. Yo. Banget eta susu ulah tetap nolo awewe sia teh ben heureuyang bae. Ayo. Ini. Motor urang itu udah dibawa. Kapok ya guys, mangeureun di awe di sisi jalan, mending naongan nu mandi lah. Puguh-puguh. Ki, kunaon di dalam kieu? Waktu bensin ya nyoba urang cuma duit pisan kumaha tuh urang tuh bukan duit dia. Aduh piraku ya. Anu lah sampai mah. Ketika deui injil ka saha urang? Urang teu mah pisan ka awe atuh juga. Yo, tapi bisa balik. Oh, si obos di ditu. Di mana? Karek datang ke Purwakarta. Karteng atuh sok pinjamkeun. Cek aki gitu nya. Oh, malila. Urang injemna. Karteng lah sama hina we. Urang injem urang ka si obosnya. Urang lakuan di dieu. Bos, Aya naon dis? Nira rusuk itu. si Aki beakeun bensin di ditu tuh. Bejana tuh mau duit cenah ka urang teh panginjemkeun duit dik Mang Didis cenah ka si obos. Minjemna. Aduh, si Aki bos, kan orang. Lah curik atuh acu sia teh. Masih nang beak bensin minjem duit bere tong. Besok lah tuh, bener aya mah. Aya. Siap mah. Yo bikeun nya 100.000 kasih akeh mah nya. Bos, gua tuh bikin kasih Aki ka ditu. Geura buru-buru tuh kata Ayo, kita Bos. ka dieu. Bos, awas juga hutang. Hutang naon aing kasih aki. Hah? Yo. Kok udah gitu. Ih, aing maneh sok yang sarua si Aki beak bensin minta si Didis minjem duit ka urang karunya. Balan si Acil, sok anteun si Acil. Aya naon maneh Acil sok tuh. Emang kunaon maneh? Ulang ki eta bos. Ih. Bos, damang. Aduh, ayo. Ayo siap dipertanyakan saya di dia. Benar. Sikat Pak. Sikat. Sikat Pak. Kopi aing dikemanakeun tadi. Sikat. Ayo jangan. Bapak kene mah. Bener pas-pasan anjingnya pangikateun ku Abah. Pusingkeun anjing teh nyambung. Ieu dikumit aing. Si Didis ka mana? Lila lihat teuing aing geus kesel. Pakai cek poek. Ya Ki, aing dibere 50.000 si obos yo. 50.000 heeh. Urang hutang atuh. Heeh, pakai obosnya utang kasih obos 50.000. Baiklah nu. Heeh. Ayunya Ki. Siap. Bekal kasih 50.000 euy, si Aki lumayan.